Ajukan aduh, ajukan aduh. Tujuh naon malahan suruh. Oh, udah ngaliwatnya itu. Sarang naon Ngarannya we teh daun sampeu Iya. daun basah. Daun basah. Oh, iya daun basah. Pertama cenah daun basah teh raos. Biasa dituangnya daun basah teh. Nyobian mata kula. Abi teh asa tinggal mang ieu Agus ka mananya? Agus. Nya. Oh, dan Yudamal Mang Agus mah di Pangkat cenah. Tadi teh nu nyereskeun teh. Eta anu sagemul teh teh hijinya sami deui. Kami teh ge gemul. Anu hiji gamuhang deui eta teh. Lebokna teh. Nu namina Mang Ro tah komo lah. Langgung-langgung ti abi dah. Gamuhang teh. Resep. Panas ya. Jadi ngalawat teh jeung leunca eta dulur. Tuh. Ima ungu Kang itu. Oh, leunca Bandung. Heeh, nya. Oh iya leunca Bandung teh cenah doang. Beda ngarananya di Garut Selatan mah kieu teh leunca Jakarta cenah. Guys, leunca mata. Ieu mah cara leunca Jakarta lah. Tuh, terus disiapkan tinggal beraya. Oh iya. Tinggal ya amunisi nama. Amunisi eur teuing atuh amunisi teh damal CF. Segala pula teh naon. Tinggal atuh baraya. Segala pula tuh. Kapal api kapal api jeung kecap bisa kumaha ceritana. Kecap bakal bakar ikan. Oh iya nanti sedap. Oh nya cenah keur malam lauk cenah baraya. Musik kumpulnya kalau diposting ke mana Alhamdulillah. ada orang yang temenang apa? Iya kan ajukan aduh. Mesti ya belum lauk. Ruksak ieu mah jelema teh. Dibelah, dibeuleun, dihakan. Ampun pokoknya. Kemana itu Mang Pulo? Sing kumaha aturanna aya jaga ruksak wae. Ayo lauk bakal mempertimbangkan dosa urang mah. Apa sih teh? Diidak kungkul. Maksudnya mah iya dia menghasilkan lumayan mau tangkal kain ngararamat tuh. Heun teh narapa. Kaler mau si enak gelar ribut ibu anak. Kalau ngomong